Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali alimil ukhra alamatun tura la yatlubu dunya bi ilmi masaila lakagok wali alimil ukhra alamatun tura la yatlubu dunya bi ilmi masaila. Tong panjang upami ke di logatan ma ulah masaila ulah langsung masaila eta mung ukur supaya mapantesan kana nadoman kanyat kapan ngadamal nadoman aya ngan peda urang kudu apal ilmuna. Walidaka ayatun takunu kasiratan Allah yukhalifa qawlahu ma yaf'alu ma yaf'ala tena naon sabab tadina masa ila itu yaf'ala padahal mah engke dibacana alu walidaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qawlahu ma yaf'ala. Wihan ti luhur kalaguna sing sae wali alimil ukhra ari anu mimitina mah kitu hon engke dina nu bait kadua naik wali alimil ukhra alamatun tura layat lubud dunya bi ilmi masaila walidaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qawlahu ma yaf'ala wa yakuna bil ma'muri awwala amilin wa anil ladzi yanha tajtanibu awwala margi sabet naik na ayeuna wa yakuna bil ma'muri awwala amilin wa anil ladzi yanha tajtanibu awwala. Bismillahirrahmanirrahim. Urang logatan wali alimil ukhra jeung eta tetep jadi khobarna khobar muqaddam nu dibentuk tina jar majrur. Wali alimil ukhra jeung eta tetep pikeun alim atanapi jalma nu kagungan ilmu akhirat. Alim teh jalmi anu kagungan ilmu tukang ngawuruk katulah dina eusina nama tukang pembatahan batur
wali alimil ukhra jeung eta tetepikeun jalmi nu sok mapatahan batur alimna alim anu akhirat. Aya ulama akhirat, aya ulama dunya. Ulama ulama dunya hayangna teh diburuhan gitu. Ya ieu keluar teu. Aya ulama akhirat kumaha ciri-cirina? Alamatun ari ciri. Asana mah alamatun. Apa bisa kapamung mun? Alamatun hiji ciri alamatun. Pirang-pirang ciri jama muannas salim. Kan we alamatun ari ciri. Geuning di logatan ari sabab jadi mubtada muakhar. Di mana-mana aya khabar muqaddam biasana sok aya mubtada muakhar. Muakhar teh anu dipandeurikeun. Turo anu bisa ditingali. Fiilna fiil naon turo teh? Fiil mudore, mudorena mudore majhul. Nah, biasana di mana-mana aya fiil mudore anu dimajhulkeun anu diawali ku awalan di kata kerja pasif sok aya naibul fa'il. Mana naibul fa'ilna? Turo anu bisa ditingali itu ciri tak kitu. Ini pinter. Geuningan teh yuro. Kalau kana main bala si yuro. Turo naon margina? Fa'ilna teh muannas kewanita-wanitaan. Alamatun maksudna wali alimil ukhra jeung eta tetepikeun alim. Orang jelaskeun salid pikeun alim atawa jalma ulama akhirat nu sok ngawuruk demi kaakiratan eta teh aya cirina anu bisa ditingali. Layak lubu tara nyuprih lanapi bisa henteu atawa tara nyuprih teh milarian itu kamana fa'ilna? Ulama akhirat atawa alimul ad-dunya kana dunya. Cukup ulama akhirat mah mutajarridin kosong tina usaha secara dohir gitu maksudnya. Jadi ngaos atau ngawuruk teh lain dijadikan pakasaban ulama akhirat. Sok sanajan memang siga kasab. Nu penting mah dirizkian we ku Allah. Nah, jadi ulah dijadikan patokan. Sugan we engke ngawuruk teh diburuhan gitu. Boa nu sok dai mu balik atau ngawuruk bulanan, mingguan jeung sajabana. Layat lubu tara nyuprih itu alimil ukhra teh ad-dunya kana dunya bi ilmi masaila. B harap tukang ngajerkeun ilmi dijerkeun ku ba jar jeung majrur. Ilmi mudhof masaila mudhof ilaih ari mudhof eta mah kumaha baris memehna. Kumaha amilna di dia mudhof sabab JR mimna mi pedawe aya B ngan kadituna mudhof ilaih mah wajib di JR keun geuning di dia masa ila atanapi segatna muntah jumu sedengkeun segat muntah jumu anu tara narima tanwin sedengkeun. Di mana-mana isim atau kalimat utara narima tanwin di mana-mana keur JR barisna ku patah. Coba jurmiahna. Wa ammal patatu patakunu alamatal lilobdi fil ismil ladzi layan syarifu. Di antawis
Isim nu tara narima tanwin nyaeta segat muntaha jumu teh. Adunya kana dunya bi ilmi masa ila kalawan nganyahokeun pirang-pirang masalah. Bi ilmi masa ila kalawan nganyahokeun pirang-pirang masalah. Masa ila sebenarnya kitu lah make tanwin ngan supaya betaheun dilagukeun masa ila. Lumatang diturutan be ku penyanyi nasid atau sholawat Muhammad. Ay, kade ku diangenya ku indranya. Amun ngangge Muhammad eta mah ditasdidkeun ulah kena Muhammad. Sok aya dina lagu naonnya anu. Sok geura. Anu sholatullah geuning. Sanes anu sholatullah. Anu rada sedih geuning laguna. Sanes. Anu tungtungna Muhammad we kunaon kitu? Muhammad. Dari dieu mah lain melapad anu sakra seperti Muhammad, ieu mah mun saukurna doman masa ila. Padahal mah masa ila gitu. Intina si alim ulama uhro, si jalmi anu kagungan ilmu kalawan mapatahan batur anu demi akhirat mah cirinana teh tara naon cenah katingali ku dohir oge tara nyuprih kana dunya ku asbabna pedah manehanana ngawuruk atawa mapatahan batur atawa ku nganyahokeun pirang-pirang mas Allah ngadukeun ilmuna gitu bi ilmi masailah hiji eta walida kajeng eta tetep itu layat lubu dijelaskeun di dieu ari layat lubu teh gitu walidali kajeng eta tetep itu layat lubu maksud tara nyuprih itu si ulama akhirat teh karena masalah dunia ayatun ari pirang-pirang ciri takunu anu bukti itu ayat eta ulah ka eta kasirotan kahalangan ku hal heula kasirotan bari loba walidaka dijelaskeun jeung eta tetep itu layat lubud dunya ayatun ari pirang-pirang ciri jadi mubtada muhor takunu anu bukti itu ayat ulah waka eta kasirotan bari loba eta Allah yukhalifa yen henteu nyulayaan deui eta Allah yukhalifa yen teu nyulayaan maksudna henteu bohong bukti aya cirina gitu jalma anu kagungan ilmu dina harti ulama akhirat mah taraneangan dunia teh seueur cirina teu kusi diperbincangkeun deui teu kusi diperbedaan pendapatkeun deui kaulahu kela pail tina yukhalifanan can khalafa yukhalifu geuning yukhalifa di dieu aya amil nawasib an eta Allah yukhalifa yen henteu nyulayaan qaulahu heulakeun maf'ul bihna qaulahu kana ucapanana itu alim
Maksudna ciri ulama akhirat teh kahiji teu neangan dunia sehingga kusabab teu neangan dunia teh ucapan-ucapanana teh henteu sulaya kaulahu kana ucapanna itu alim naon ma perkara fa'il tina yukhalifa naon ma perkara yaf'alu. Jadi dia mah yaf'ala supaya arah-arah metukan atanapi ngepasan kana lapan masa ila yaf'alu anu migawe itu si alim yaf'alu anu migawe itu si alim awas di dia teh fi'ilna madohir yaf'alu fa'ilna mustatir balik deui kana emak terus maf'ul bihna ogenan disebutkeun fa'ilna kana itu si alim maf'ul bihna kana emak yaf'alu anu migawe itu alimul ukhra kana itu ma aseur cirina alim ulama akhirat mah ngan peda jalmina saeutik urang mau datang deui ka daerah dinya ngawuruk bongan lamun balik bareto di amplopana saeutik eta nu kitu nya ulama naon kok dunia atau ulama asunya Ari asu mah dan ulama naonnya. Ulama goreng. Teh naon salaresna? Sesat. Wa yakuna jeung bukti itu alim berarti aya 3 rupi contoh ayeuna nanya di antara cirina kahiji tara dudunyaeun kadua obrol-obrolanana sarua jeung anu di amalkeunana pengamalan sarua jeung nu diucapkeunana jadi teu ngan syukur ngucap ngungkul teu dayus atuh kitu henteu naon henteu siga patromak alus obrolanana tapi manehanana anu jadi sara patromak nyaangan ka batur keur sorangan poek atawa siga lilin ka batur nyaangan manehanana anu ripu katiluna wayakuna jeung bukti itu alimil ukhra teh bil ma'muri kana anu diparentahkeun wayakuna jeung bukti isim yakununa balik deui ka alimul ukhra. Kayak can aya khobar yakununa kahalangan ku jar majrur bil ma'muri kana anu diparentahkeunana ku saha parentahkeun ku Allah. Aket nama eta tuh. Jadi kan betah macana. Eta awala tarfaul isma wa tansibul khobaro ari khobarna kudu dijabarkeun. Eta awwala ami di mana-mana kalimah mudhof ilaih tapi tas mudhof teh teu make alif lam nawas. Mana mudhofna mana mudhofna au wala jabat jadi khobar yakunu jabat jadi mudhof anu engkena bakal disarandean. Nah, awala mana mudhof ilaihna amilin sabar lapan amilinan teu ngangge alif lam tak kitu. Gak ganti alif lam nyaeta tanwin lamun teu tanwin pasti alif lam kitu isi mah. Eta awala amilin sok pangheulana anu naon anu ngamalkeun. Batur mah bisa memang mah patahan gitu. Kudu salat, kudu anu har ari pek gitu. Sim kuring esok sedih sakapung mah gitu.
Wadah di kampung geranya tadi sholat maghrib pun tetapi mah contoh. Ari urang maninu adan, urang anu pangheulana bisi pajarkeun ria geuning gitunya. Datang paneuri tungtungna kala masbok bae. Bisa mapatahan batur masin kuring ge. Mudah-mudahan we ku Allah dihampura gitu. Da ari jalma atawa ulama dasim kuring mah lain ulama malamanya. Heukeuh ulah-ulah ngaku ulama. Da bener-bener ulama uhro mah cirina teh di mana-mana aya parentah ti Gusti Allah anjeunna pangheulana migawe. Da kapan ari ulama mah identik jeung dakwah. Sedangkan pengertian dakwah itu sendiri konsep sim kuring marentah atanapi pengertian tina dakwah sendiri teh marentah nitah atanapi kaduana nyaeta menyeru atau mengajak marentah atawa beda was. Dakwah teh di mana-mana dihartikeun menyeru atawa ngajak berarti eta si ulama teh identik jeung dakwah kudu bareng ngalakukeun nana. Ulah ngan sok jang ngamasjid tapi manehanana sorangan teu mangkat gitu atawa ngongkong ngajak tapi teu bareng. Anu disebut marentah menyuruh gitu, menyuruh dan memerintah. Syarat eta si ulama uhro teh atos ngerjakeunana gitu. Nu matak moal mata-mata marentah atau wanita atau ngadakwahan. Sabab manehanana geus pangheulana ngerjakeun gitu. Jeung deui ku anehna eta mah kudrat jeung iradatna Allah. Ulama mah katingali kusim kuring dohiriyahna pangheulana ngerjakeunana naon sababna katuntut ku ilmuna alhamdulillah. Bayangkeun paramana di hiji kampung di hiji desa manehanana ulama geus kajojo ajengan umpamana ari teu indit ka masjid da urang teh cenah tuk etaan itu jadi katuntut padahal ate nuranina mah bera belis nu ngagoda eta teh ngan pedah lain setan deui ngagoda naon iblis berat gitu sabab diuji nage ku anu berat gitu tah ari sim kuring mah bubuhan pangkatna biasakeun be lah kadang sok bingung gitu ieu mah urang etang-etang hitung-hitung ngaderes we dina kitab oge ngon teu bisa mawi upami anu lepat hoyong aya masukanana anu konstruktif membangun wa anil ladzi jeung tina perkara anu waan jeung tina alladzi anu wa anil ladzi tiasa diartikeun jeung tina perkara anu yanha nyegah itu alim yanha nyegah itu alim nya kayak kata mah dicegah ku Allah gitu manehana nepikeun hukum nyegah tajtanibu ngajauhan itu saha si alimul ukhra awalan dina mimi tina ari awalan tarkibanana sebagai naon dorob zaman nuduhkeun kana waktu ulangi wa anil ladzi jeung tina perkara anu yanha nyegah itu si ulama ukhra nyegah kana perkara nu goreng tajtani bu maka ngajauhan itu si ulama ukhra teh awalan dina mimi dina harti
Di mana-mana nitah pangheulana ngerjakeun, di mana-mana nyaram pangheulana anu ngajauhan. Aduh puyeng ngamantos kadinya mah ieu mah tasawuf. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeunana nya. Ayeuna nadoman Sundana wayahna serat. Tos jam 8 langkung 5 menit dina jam nu aya di masjid. Wali alimil ukhra alamatun tura layat lubud dunya bil mimasaila. Walidaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qawlahu ma yaf'ala atau yaf'alu. Ari ciri ulama akhiratnya eta. Berarti mah nu ngawurukkeunana. Ari kapungkur mah jalma anu ngajina, anu ilmu murid, ayeuna mah ulamana. Ari ciri ulama akhiratnya eta tina tara nyuprih ku ilmuna menta tara nyuprih ku ilmuna menta ciri ulama akhirat seueur pisan ciri ulama akhirat seueur pisan nyaeta tara sulayana ucapannya eta tara sulayana ucapan eta teh ngartikeun 2 bait. Ayeuna bait nu katilu wa yakuna bil ma'muri awwala amilin kasrat tadi mudah-mudahan kasrat wa anil ladzi yanha tajtanibu awala oge perkara anu diparentahna oge perkara anu diparentahna pangpayunna jalma anu midamelna pangpayunna jalma anu midamelna memang tuda isin piraku manehana marentah tapi kalah maneurikeun maneh gitu. Simkuring pamikir nganyang ka si ustad, ka ang ustad gitu ka baraya. Sabab manehanana katungtut jadi ajengan, jadi ulama. Sok pangheulana ka masjid bari teu ngajakan cenah meureun harideng ieu gitu. Darewasa kolot mah nya teu nuturkeun. Nah teh si Aang mah katuntut sabab manehanana jadi ajengan, jadi ulama, kudu pangheulana migawe gitu. Jeung anu cicing di dinya anu tamu ge sing hidang ulah kena tamu gitu. Kakuping suara adzan di masjid. Geuning pales jeung sok tuluykeun kakuping suara adzan di masjid dikatabihan sing horeng tengah wartosan sholat babarengan
sok salat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa semah ayu salat berjamaah ayu urang salat berjamaah tuh geuning sok nalangsa sok sedih gitu siang mau ke masjid gura-giru bisa gampang ngucapkeun mah sarerea ge Allahu akbar tuluykeun kitu deui perkara nu di larangna kitu deui perkara nu dilarang ulang angena dina perkara ngajauhan jadi jalma pangheulana awalan dina awalna dina pangheulana uyan deui gunukan ka eta namina sangko eta anu sakejeni Siti Rohimah on sok paili sareng Anisa Banina mana oge perkara anu diparentahna pangpayuna jalma anu midamelna kitu deui perkara nu dilarangna ngajauhan jadi jalma pangheulana pada jalmi jalma tos dugi ka dieu bae mudah-mudahan aya manfaatna barokahna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi enjing sim kuring di rompok aya mingonan malam Jumaah malam Sabtu ngaos deui bagian kitab Johar Tauhid heula namatkeun 7 bait sukan mah dilanjutkeun deui ku uku duluj wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.